Dongeng bahasa Sunda. Sasakala Curug Sindulang. Desa Sindulang teh geus aya ti baheula keneh di zaman prasejarah atawa animisme jeung dinamisme. Pacabakan karuhuna teh kana tani ngan sok pipindahan. Upama mimiti ngagarap ieu tempat, eta tempat geus goreng di pelakanana. Maranehna sok pindah deui ka tempat-tempat nu sejen. Kitu jeung kitu we pagaweanana teh. Dina hiji waktu karuhuna teh tepi ka hiji tempat nu masih keneh mangrupa leuweung gerot. Tapi hade lamun dipake tatanen jeung padumukan. Nya akhirna mang taun-taun tetep tumetep. Ngan aya sababaraha urang nu pindah ninggalkeun eta tempat. Atuh anu cicing teh ngan sababaraha umpi deui ngan janji cenah rek nuturkeun pindah upama hasil tanina geus kaala. Harita nu jadi ketua kelompok istri wastana nyaeta Nyimas Jambe Larang, ari carogena Mbah Sara Arya Tunggal. Waktu harita Mbah Sasara Arang langka aya di tempat. Sok ngider bae sakalieun balik ge sok ngajirim sasatoan. Bubuhan manehna mah bisa mancala putra mancala putri. Anjeunna boga budak hiji ngan can nyahoeun di rupa bapana. Da ku indungna bapana teh dirusyahkeun pisan ulah waka nyaho bapana. Hiji waktu anakna teh geus nincak dewasa. Barang ningali aya si Tumang ngagabrugan ka indungna. Si anak teu antap parah deui, manehna mesat pedang. Tuluy disabetkeun ka si Tumang. Antukna si Tumang teh pinanggih jeung ajal. Tapi geus ajal mah si Tumang teh dadak sakala leungit sapada harita. Ngan Nyi Jambe Larang keukeuh teu daek ngadongengkeun eta kajadian kanu jadi anakna. Nyi Jambe Larang ngarasa sedih ku ayana eta kajadian. Waktu bulan purnama manehna niis di buruan. Dadak sakala aya nu murag ti langit. Persisna kana lahunan Nyi Mas Jambe Larang. Bari kaget tur reuwas barang nu murag teh dicokot. Tuluy dialak ilik. Ari kumanehna dibuka. Maneh horeng nu murag teh hiji cinde. Tanapi disebatna sapu tangan salempai bahasa Sunda mah. Nyi Jambe Larang ngahuleung. Bari nyebut-nyebut cinde tuluy manehna netep bulan nu keur caang moncorong serta teu poho oge nyebut-nyebut wulan. Lamun dihijikeun mah ucapanana teh
jadi cindeulan. Eta kekecapan teh diucapkeun sababaraha kali nya nu akhirna eta tempat teh dingaranan Cindeulan. Cinde hartina saputangan, ari wulan hartina bulan purnama. Jadi Cindeulan teh hartina saputangan nu caangna saperti bulan purnama. Sanggeus nyimas jambe larang mere ngaran eta tempat, manehna inget kana janji yen rek nuturkeun rombongan nu ti heula geus indit. Manehna terus indit ngan leungiteun tapak. Kulantaran terus-terusan diteteangan, nya akhirna mah papanggih oge jeung rombongan teh. Ngan eta rombongan teh rek baralik deui ka tempat asal waktu nyimas jambe larang ninggalkeun eta tempat. Satepina ka eta tempat, nu harita mah pandumukna geus loba pisan sarta merlukeun hiji pamingpin. Nya akhirna ngangkat hiji lurah. Ku lurah anyar eta tempat teh diganti ngaran lain sanes Cindeulan tapi Cindulang, nu hartina mah sarua keneh saputangan nu caang moncorong saperti bulan purnama. Ngan sabada aya panjajahan Walanda jeung Jepang, eta teh tempat tos robah ngaranna jadi Sindulang.